Oh anjing garabut. Kepana aing ge. Balik ke Mali sih tengok cekeuna. Hmm. Can meme teh goblok. Masak tai anjing lila goblok. Ya geus jadi ya. Tah sok lebok. Ih. Bang, gue dua. Lebok lah tuh ked. Tolol anjing. Hmm. Aing meunang sia teh botak, tekurak. Naon curang cilepeung sama. Wah, anjing halus euy gerwak sodor. Aing jem cinggra. Marane mari di sih. Meuli cungur sia anjing. Meuli sia juk kuy bikokom ari aya mah. Da ieu menang ngajieun. Wih, barudak bajingan. Join dong, join. Ayo, aing jam cing eta. Jam lah kadang Rajit swing, rujit ngising. Pembalap dari Kuningan. Pembalap Rubak Sodor. Tampaknya Rujit langsung melajukan menancap gas. Wah, terlalu di depan. Ada si pijit tukang urat. Langsung saja Rujit Singh membalapnya. Wah, berhasil membalap langsung saja menyusul ke depan. Mong. Ah. Udin dan Idin jeung babaturanna lila da berharga bagian tilu. Kontol. Montong ngamuk dua tilu jet. Geus pejet. Alah, dasar anjing babaturan kon. Babajingan anjing. Semacarian itu yang cinta ya anjing loba alatna. Nah, mana boga alatna. Buat lah yang mana. Gageh ngajieun we nya nah. Alatna jindi. Di warung Mang Agus we pan sok loba. Geus kut. Da me aing teh heula. Manggus. Erek naraon cie teh bajingan dari ieu bangke teh. Bagus aya rongsok teu samisalkeun kaleng kitu teh. Oh, aya tuh tukang cokot we. Thank you, Mang. Tah dilebana. Bisa dijual ke setong. Mali. Jual ieu moal ke setong duit. Tah 2M kop nyare.
anjir gimana ke rongsok lo waken euy. Heeh. Yadin, mana posisi di dia tah? Tah, si Udin cing dinya. Tah ieu si Rujit. Nah, ieu si Esan. Nu aing mah leutik nih kanyut sia. Heeh. Tah anjing. Tah posisi pijit di dia sia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, damang. Neangan kaloba mali. Erek naraon nih teh budak bajingan teh. Erek neangan rongsok bi aya teu. Oh, rongsok. Loba atuh, dagoan. Mahayan ge menang duit teh nya pake nyandung heuh.